Ta'rifna syahadat munjin eta jalma nu ngucapkeun kalimah syahadatain dibarengan patekadan tekad anu ma'rifatna jeung tekad anu tasdekna netepan kana syaratna ma'rifat jeung tasdekna ari syarat ma'rifatna kudu kumpul nu opatna kahiji tekad jazimna patekadan nu yakina lain tekad nu raguna atawa dugaanana anu teu aya mangmangna tapi gilig jeung yakina ari syarat kaduana teu keuna owa gingsirna moal barobah tekadna hingga dugi ka maotna lamun nekadkeun ayeuna sobat usum jeung baturna jaga mah kumaha engkena mungkin tekad rek robahna kapirna teh ti ayeuna da arek owah gingsirna henteu jadi ma'rifatna mungguhing Gusti Allahna syarat anu katiluna anu ditekadkeunana kudu akur jeung buktina henteu nyalahan sifatna sifat ceuk ahli sunnahna nu aya Quran hadisna teu salah metakeunana akur jeung aqaidna margi kitu diwajibkeun nu hayang syahadat munjin nyaho kana aqaidul iman bisi jeung aqaidnya lahan lamun jazim jeung tekadna yen Allah pangeranana yen Muhammad teh rasulna ngan teu akur jeung buktina Allah nu nyurupna badan bumi langit panyurupan didinya Allah nyicingan atawana dihijikeun eta tekad nyulayaan rejeng buktina pangeran da Allah henteu butuheun kana tempat pingancikeun nu kitu salah tekadna henteu akur jeung buktina henteu sah iman Islamna mungguhing Gusti Allahna syarat anu kaopatna kudu terang kana dalilna anu teu terang dalilna eta teu sah ma'rifatna eta ceuk Ibnu Arabi jeung pendapat Syekh Sanusi anapun ceuk Syekh Dasuki taya dalil ma'rifat jadi dalil kadar kawajiban lain syarat kamarifatan pikeun jalma nu kadugaeun kana dalilna mikirkeun kaduana syahadat munjin kudu tasdek nu ngucapkeun tasdek aya dua rukun kahiji rukun idzian eta ngakukeun ka Allah kuring mangeran ka Muhammad di nabian
Muhammad teh rasul kuring rukun tasdek kaduana nyaeta kudu qabulna narima ajaranana ti Allah jeung ti rasulna muncan bisa ngalakonan tapi hate mah nampanan rumaos kalelepatan eta qabul sahna iman.